Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Didanget ieu mang tiasa nepungan deui dulur dangu sadaya di acara nu dipikadeudeuh ku urang sarerea. Dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong Channel. Didanget ieu mang bersyukur pisan nya tos tiasa medarkeun dongeng nepikeun ka episode atanapi bagian anu ka-32. Atur nuhun kadulur dangu sadaya anu tos satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, nu satia ngarojong sinareng ngadepongan kolom komentar channel emang. Kulantaran aya pangrojong ti dulur dangu sadaya, dongeng Mang Otong Channel tiasa nanjeur nepi ka ayeuna. Eta sadaya oge kulantaran tekirang-kirang urang sadaya di dieu siling doakeun, oge didanget ieu ulah bosen pasti namanya. Urang siling doakeun terus mugia dikobul doa-doa urang sadaya supados urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, dikucuran rezeki nu halal tur ageng, dipasihan pakasaban nu tentrem tur nyaman, ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah, amin ya robbal alamin. Moal bosen deui emang ngajakan kadulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan channel emang, mangga di subscribe heula, teras dilajengkeun toel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Diteraskeun diacungkeun jempol nu bagusna, kritik lan saran diantos pisan ku emang di kolom komentar. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut bagian ka-32 yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Ayo urang lumpat bae jang. Mang Akim mengajakan lumpat. Ulah lumpat mang. Suku uing leles mang, tur ge nyoroncon, uing moal bisa lumpat mang. Cek sidik bari ayeuna mah muntangna kudu aleungeun. Calanana anu baseuh mah dilesotkeun kitu bae ngalumbuk di jalan. Tenang, tenang kabehan. Keun kuring anu nyang hareupan. Cek Pak RT sanajan hatena mah rerempodan nempos sakitu ngajung kiring najirim eta makhluk, tapi minangkana kokolot lembur Pak RT maksakeun maju. Saha anjeun teh? Kunaon ngaganggu ka kami? Ceuk Pak RT bari sorana rada ngageter. Nu hiji ieu mah wanian euy. Wani tumanya segala. Sigana manehna mah RT atawa pangurus RW. Sabab nu sok loba tatanya sarta pancakaki mah ukur hansip RT RW ayeuna mah katambahan meureun ku LSM jeung wartawan.
Anjun RT nya. Enya kuring RT. Tuh enya. Bener cek kaula ge. Pasti we pangurus nu sok tatanya panca kaki kitu mah. Ku kaula bakal dijawab. Di sisi lain hayang apal, yuh kaula anu katelah Raden Mas Brotosono dong gabau. Mangku wanito ora kogowo. Sababna kaula megatan anjun opatan nya hayang we da kabeneran kaula keur lapar. Kami mah lain hakaneun anjeun. Mun lapar mah gayem we tuh rambutan loba sakebon. Edan, kaula dititah ngahakan rambutan sakebon. Matak muncrut atuh ngahakan rambutan loba-loba teuing mah. Mending ge ngaleg-leg anjun opatan langsung wareg. Ulah diajak heureuy Pak RT, gancong usir. Jang suma ngaharewos ka Pak RT. Pak RT unggek manehna langsung ngagerendeng maca ayat kursi 3 balikan tuluy niup ke arah dongga bawuk. Jurig nyingkir, setan nyingkah, buta jeung genderuwo mabur. Puah, puah, puah. Pak RT niup 3 kali ke arah dongga bawuk. Tapi nak si genderuwo pikasieun teh lain ngoceak cara Nyi Kunti. Manehna kalah kanutupan liang irungna tuluy nyarita. Gus ngadahar jengkolnya teh. Mani bau kieu sia, mabok deuleu. Waduh, teu mempan Pak RT. Teu aya pangaruh naon-naon. Ceuk Jang Suma. Kabeh sila baca sakabeh surah anu apal. Cuk Pak RT mere parentah. Jang Suma Mang Hakim katut sidik gancang sila tuluy norolang maca ayat-ayat suci anu maranehna apal. Pak RT oge sila panghareupna bari meureumkeun panona. Maksudna mah sangkan husu teu kaganggu ku jirim anu pikasieun. Nempo pupuhuna sila bari peureum, atuh nu tiluan oge nurutan kabehan meureumkeun panona. Dongga bawuk ngarasakeun aya hawa panas anu ngaheab narajangkana dirina. Tapi na genderuwo sakti nu ngageugeuh tangkal cangkring eta mibanda kasaktian anu lumayan luhur. Kasaktianana jauh aya di saluhureun Nyai Centring Kumincir. Rada ngaheab panas yo. Untung anu macan bangsa kuricakan anu salatna oge belang beto. Lamun segnu macan bangsa kiai anu tukang puasa sarta tara leupas tina wudu bisa kabeulem tutung awak aing. Gerentes dongga bawuk. Dongga bawuk mapatkeun ajianana tuluy manehna ngagibrikeun bulu nu aya dina sakujur badana. Aya hawa tiis anu kaluar tina bulu-bulu hideungna. Hawa panas anu karasa ngaheab lalaunan jadi karasa tiis ku dongga bawuk. Aya kana sajamna kaopat ronda sila di tengah jalan bari maca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sanggeusna dirasa eueuh kajadian nanaon sarta teu kadenge sora dongga bawuk nyarita. Kaopat ronda teh eureun babacaanana panona bareunta. Alhamdulillah geus nyingkah geuning jurig teh Pak RT. Ceuk Jang Suma anu nempo di hareup teh geus eueuh nanaon. Jirimna genderuwo geus teu katempo megatan jajalaneun. Enya, alhamdulillah Jang. Kumaha atuh ayeuna Pak RT? Tanya Mang Hakim.
urang kudu tigin ulah sieun ku hahalang hayu urang neruskeun lalampahan walon Pak RT. Duh, mending ge urang mulang ka gardu bae Pak RT. Abdi mah tos mopo ieu teh titingkueun. Cek sidik anu memang sukuna leuleus sarta titingkueun. Dina kaayaan kitu aya sorahan daruan anu milu nyarita. Tong ka mana? Mending ge asup ka jero beuteung kaula. Kawas ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Kaopat ronda ting gurubug bakat kureuwas. Kabeh malik kagigir belah kencaeun jalan. Nyatana makhluk jangkung badag buluan teh aya digigireun maranehna. Keur diuk cingogo bari nyanggerengan nembongkeun sihungna anu ranggeteng. Genderuwo teh nangtung tuluy leungeunna anu ramona sagarde cau Ambon teh ngaragamang rek newak awak Pak RT. Kitu-kitu teuing mah Pak RT teh beak kawanina. Teu nolih deui kanu sejen. Barangbang Pak RT teh lumpat ke arah lembur. Nempo pupuhuna mabur bari teu ngodean deui. Nu tiluan atuh sawan. Barangbang jang suma lumpat nuturkeun Pak RT bari gogorowokan. Jurig, tulung, aya jurig, buta terong, tulung, jurig. Mang Akim oge malikeun badana rek lumpat, tapi manehna labuh sabab leungeunna dicekel pageuh ku sidik. Antukna Mang Akim labuh ninihan ka sidik. Dongga bawuk ngadeuketan kanu duaan. Leungeun badagna anu ranggoas teh rek ngarampas sirahna Mang Akim jeung sidik. Jur. Tul. Nu duaan beki sawan, antukna lenggerek, saduana ngalenggerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Dongga bawuk ngagakak seuri. Dasar manusia leutik burih. Candina naon geus lumpat. Nu dua ieu kalah ka malolor. Katempona nu hiji ieu mah babari diasupan. Mending ge ku aing nyurup ka ieu jalma. Ku aing bakal disingsiunan sakabeh urang lembur. Sina ulah wani-wani ngaliwat ka wetanun lembur. Oge sangkan teu wani kaluar ti peuting. Daripada aing kudu ngajagaan bae unggal peuting, mani teu bisa ulin-ulin acan. Dongga bau ngagibegeun badana. Pladug, jirimna rubah jadi haseup. Lalaunan haseup bodas teh muih, tuluy asup kana embun-embunana sidik. Anjing masih babaung sanajan sorana ngajauhan. Kitu oge sora koreak, ngan bae angin teh teu gegelebugan deui cara tadi. Bulan sapotong beuki lingsir ka beulah kulon, tandaning wanci rek nyedek ka janari. Kocapkeun di imah Pak RT. Harita teh jang suma oge lumpat nuturkeun ka imah Pak RT. Jang suma teu wani pikeun lumpat sorangan ka imahna. Sabab sieun diudag atawa dipegat ku jurig salianti eta manehna sieun lamun jurig teh nuturkeun ka imahna sarta ngaganggu kulawargana. Pak RT anu mawa kunci serep imah gancang muka panto. Sawaktu panto ngabuka manehna gancang asup
barang rek ngoncikeun deui Panto. "Pak, kuring milu asup," ceuk Jang Suma bari ngaruha hareho. "Gancang asup Jang," ceuk Pak RT bari ngabuka Panto deui. Jang Suma atuh buru-buru asup ka jero imah. Ceklek, Panto dikunci ku Pak RT. Pak RT mebeutkeun bujurna kana kursi, bari tuluy ngatur napasna anu ngahegak. Jang Suma oge gancang diuk, bari panona ret deui ka arah Panto. Sigana mah hariwang lamun sakadang jurig nuturkeun. Pak RT ngojengkang ka pawon, teu lila balik deui, bari mawa 2 gelas jeung teko nu dieusi ku Ciherang. Pak RT nyicikeun cai kana gelas, nu hiji disodorkeun ka Jang Suma. Nu sagelas deui mah langsung bae diinum ku Pak RT mani ngaleklek. "Kunaon milu ka dieu? Laina langsung bae mulang ka imah?" tanya Pak RT sanggeus napasna tengah gak cara tadi. "Salempang Pak, sieun dicegat di jalan ku jurig tadi. Barina mun aya nanaon kuring taya batur pakumaha. Bapak deui kunaon lumpat? Nyieun sawan pikeun batur?" "Lain, kuring nyieun sawan. Justru kuring nu sawan. Rek teu sawan kumaha. Sakitu babacaan, sakitu lilana, tepi ka baham ngabudah. Eta genderuwo kalah kana agong digigireun." "Naha ayat kursi teu mempan ka eta makhluknya. Padahal si Kunti mah tepi ka ngoceak mabur dibacakeun kursi jeung palak binas teh." "Sigana mah tingkatan eta jurig teh luhur, aya di saluhureun si Kunti. Bisa jadi oge si Kunti anu bebeja laporan ka eta genderuwo." "Emangna bangsa jurig aya tingkatan-tingkatanna nya Pak?" "Jurig eta bangsa jin Jang. Sarua bae jeung bangsa manusia aya tingkatan-tingkatanana. Aya nu pinter, aya nu belet, aya nu biasa bae, aya nu sakti, aya nu hengker elmuna, oge aya nu sakti pisan, aya oge ngajina leuwih paseh jeung leuwih pinter ti urang." "Oh, kutan kitu. Sigana nu buluan bieu mah meureun tingkatana jenderal, lamun dina tantara mah nya. Si Kunti eta pangkat kopral meureun." "Enya sigana mah kitu. Lain, ari Mang Akim jeung Sidik kumaha Jang? Naha maranehna salamet?" "Teu apal kuring Pak, da puguh gancang lumpat nuturkeun Pak RT. Ngan bae sawaktu ngadenge sorang ngageblug kuring teh sempet ngaliuk. Sing horeng Mang Akim teh labuh nindihan ka Sidik. Kuring rek balik deui nulungan teu wani da nempo eta jurig teh nyampeurkeun ka Mang Akim jeung Sidik." "Duh, karunya lamun kitu mah boa-boa maranehna jadi korban kawas bah omod. Tada teuing dosana kuring Jang, ninggalkeun maranehna kitu bae." "Kumaha atuh Pak ketak urang saterusna?" "Urang teang deui Mang Akim jeung Sidik Jang," walon Pak RT bari jung nangtung. "Keheula Pak, naha Pak RT siap pikeun ngalawan eta genderuwo? Kumaha lamun eta genderuwo masih aya?" Ditanya kitu ku Jang Suma, Pak RT jadi ngahulang. Puguh manehna ngacir lumpat teh kusabab ngarasa teu sanggup pikeun ngalawan eta jurig. Kiwari rek disampeurkeun deui, atuh sarua meureun jeung oray nyampeurkeun panggebug. "Kieu bae Pak, urang dagoan tepi ka subuh
cenah mah cokolot ari geus ngong adan subuh mah bangsa jurig jeung ririwat teh ngarampih baralik deui ka tempatna sarta teu wani ngajirin bungkelekan ka bangsa manusia. Nya bener oge Jang, urang dagoan tepi ka subuh. Barina subuh mah moal patikeung da loba jalma anu geus harudang sarta arindit ka pasar. Mending ge ayeuna mah urang ngopi heula Pak. Pak RT boga kopina. Ududna mah kuring mawa. Heueuh bener, urang ngopi bae bari nungguan subuh. Ke urang nyieun heula kopina. Si panasna mah loba keneh dina termos. Bawa termos jeung kopina bae Pak. Kun kuring nu ninyuh kopina mah. Pak RT cengkat tuluy ka pawon deui. Teu lila datang deui bari ngajingjing termos jeung keler gula kopi. RT jeung katua pamuda teh antukna mah ngararopi bari ngarudud pikeun nenangkeun heula hate jeung pikirana bari ngadaguan wanci subuh. Tekara asa wanci subuh geus datang. Kadenge hayam jago kongkorongok patembalan. Ngong kadenge adan subuh ti langgar. Geus adan Jang, hayu urang salat. Ceuk Pak RT bari nepak leungeun Jang Suma anu harita katempo lelenggutan. Sigana Jang Suma teh ngarasa capek jadi nundutan. Oh, nya Pak, urang salat di mana? Ceuk Jang Suma bari curinghak. Urang salat di langgar Jang. Pan kuring kudu ngimaman salat subuh. Walon Pak RT. Tapi Pak, baju jeung calana kuring kalotor. Make baju jeung sarung kuring heula Jang. Ke geus beres salat, urang sakalian menta bantuan jamaah salat pikeun neang Mang Akim jeung Sidik. Hayu urang kacai heula. Jang Suma unggeuk manehna nuturkeun Pak RT kacai pikeun wudu. Gancangna carita di langgar harita geus rengse salat subuh babarengan. Pak RT tara biasana ngimaman salat subuh gagancangan, maca surahna oge anu parondok. Rengse mingpin salat, Pak RT langsung nyarita ka warga lembur anu harita salat babarengan. Di antarana aya Mang Ade jeung Juragan Barkah. Ti saprak kajadian badegana maot ku siluman buaya, Juragan Barkah teh jadi leket ibadahna. Jamaah salat subuh oge tara tinggaleun. Dulur-dulur sakabeh wayahna ulah waka marulang. Kuring butuh bantuan baraya sadaya. Kabehan katempo heran. Sakabeh panon neuteub ka Pak RT bari jeung katempo salempang. Sabab akhir-akhir ieu mah tiap Pak RT nyarita butuh bantuan warga, pasti aya kajadian aheng atawa kajadian pikasieun. Aya naon sebenarnya Pak RT? Nutumanya teh Juragan Barkah. Kieu sabenerna mah sawaktu keur peuting kami ngaronda, kuring, Jang Suma, Mang Akim sarta Sidik kami teh ngarandapan kajadian anu aheng sarta pikasieun. Dorok-dok Pak RT teh nyaritakeun ngeunaan kajadian anu kaalaman ku dirina jeung para ronda. Tah kitu kajadiana teh, ceuk Pak RT mungkas caritana. Sarua jeung nu kaalaman ku urang Mang Ade, ceuk Juragan Barkah. Nyagan sami,
Sakabeh nu hadir ka tempo regeng, aya nu gogodeg, aya nu kemecrek, nu borangan mah murungkut bari diuk nangiser ka deukeut baturna. Duh, buah-buah Mang Hakim jeung Sidik ge jadi korban kaganasan eta juri kawas Bah Omot Pak RT. Ceuk salah saurang warga. Ku sabab eta kuring menta bantuan dulur-dulur teh. Sabab bisi bae dulur urang jadi korban. Pan ari urang lobaan mah urang bisa ngabagi tugas. Hahai tot geuning waktosna teu kapan dulur dangu sadaya. Mang cekapkeun heula ieu hanca dongeng semet dieu. Teu kirang-kirang Mang nyuhunkeun dihapunten tina sagala katepatan oge kakirangan. Boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi dina ucap-kecap bahasa Sundana. Insyaallah urang tiasa patepang deui di cariosan anu salajengna. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang. Amin ya rabbal alamin. Urang pulungan nu endahna nu baikna nu bagusna nu saena urang alungkeun anu barututna. Mang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.